abdi anu mulia nu sami-sami ngabadungan dongeng. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng paramitra karangan Kileksa teh karaos ayeuna nincak bagian ka-41 paramitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-40, ayeuna Mang Jaya neraskeun bagian ka-41. Atuh ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nu sami-sami ngabadungan dongeng. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Atuh para mitra sadaya, atuh tadi disebatkeun cenah para mitra upami tuang amdahar, tapi upami ngaleun para mitra regot nginum cenah para mitra sadaya. Aduh. Regot nginum da upami ngaleun para mitra, ngaleun namina regot nginum. Mangga para mitra dongeng urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-41 carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Sakali deui para mitra bagian ka-41. Mangga nyanyiakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-41 para mitra. Mangga teu karaos nyangakeun carios nyambung Rusia Curug Cikidang. Ai dongeng mah pinter atuh dibulak-belit. Bulat-belit kitu para wargi sadaya mangga. Wilujeng ngadangukeun Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-41. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita teh para mitra Aki Antri tuluy cumarios. Laras pisan Raden, Aki teh rada keung ari sorangan mah. Lain teu apal kana jalana, ngan bisi nyasab kanu jauh, gue ngatro. Upami aya nu kersa ngajajabkeun mah punten we atuh. Aki Antri atoheun pisan. Da nya hoream ari kudu balik sorangan mah geus kacipta sangsarana. Di perjalanan leuheung basa lamun beurang kumaha lamun peuting. Pasti bakal riweuh lantaran Aki Antri geus nyaho manehna aya di wewengkon Curug Cikidang. Nu anggang ti lemur Cibonteng jeung remet pisan jalan. Aya nu tiasa ngajajabkeun nanging punten moal tiasa sareng abdi. Paling sareng kusir kareta, malih maanggo kareta. Jawab Arjuna bari tuluy nangtung rek marentah ka Ponggawa. Sawios Raden cekap ku kusir oge nuhun teu kedah nyalira. Teu kedah ku ade nyalira sumun. Mangga atuh urang kapayun ki. Urang ngantosan di luar karaton. Mangga Raden ngiringan Aki mah. Geus kitu mah bring tiluan kaluar ti kamar. Tuluy muru ka hareupeun karaton Aki Antri gawe nararat reret nempuan ka aya di dinya. Kacida helokna lantaran karaton teh nyaan agreng jeung pikabetaheun. Parabot aralus harerang jeung barang hal mahal wungkul jigana teh. Tekung silila sarerea geus tarpi ka hareupeun karaton. Ari para tamu nu tadi ngagimbung geus bubar nu ayangan kari gulang-gulang jeung sawareh sawatara Ponggawa nu bagian jaga. Harita Arjuna nimalan ka hiji Ponggawa pikeun ngangkir kusir sina kadinya. Reos Ponggawa ini tekung silila kusir geus datang jeung karetana tuluy nyampeurkeun ka Arjuna. Jauh timbalan Gusti bade aya pikeun senaon ka si abdi nu. Rek nita coba jajabkeun ieu sepuh ka lembur Cibonteng teh kade. Sing tepi ka urut tadi ulah sumpung simpang di jalan. Kasalametan ieu sepuh jadi tanggung jawab paman. Beral geramiang. Jawab Arjuna tegas. Ujuk sumangga Gusti sejadi estokeun pisan. Jawab kusir bari tuluy nyemah. Jung nangtung sarta ngareret ka Aki Antri. Mangga geraligi Aki urang mios. Pokna bari rengkuh. Hayu ujang Aki geus tarap ti ieu teh. Premios geulis, Raden premios. Aki Antri amitan sakali deui. Geus kitu mah kalacat ungah kana kareta. Nu satuluyna ngageuleuyeung ningalkeun buruan karaton. Dijajabkeun ku paneuteub nyinining nu olohok bangun waas bet hayang milu. Akhirna kareta nu ditumpakan ku Aki Antri ngiles. Nyinining rumenghap bangun hanyaka tuluy ngusap dada. Panon melong keneh ka jalan urut ngaliwatna kareta. Raji mangga urang kalebet deui.
Ulah seueur emutan teuing margi aki bakal sumping deui ka dieu. Malih bade sareng tuang Rama. Ceuk Arjuna ngajak ka jero deui ari nyininingan ukur manggut. Tuluy asup deui ka karaton ngadon ngobrol jeung kulawarga Arjuna. Harita teh ngariung meuni hempak bari recok barang tuang. Nganyinining kurang berag ayeuna mah jadi leuwih mineng inget ka lemurna, inget ka aki antri nu bieu mulang. Tapi pikiran selang-seling da sakapeung mah leuwih melang ka Arjuna lebar temen mun paturai. Cagtuna heula ka aya nyinining jeung Arjuna ayeuna kocapkeun di tukangeun karaton. Harita dua jalma nu pating sulumput horeng ading jeung Bah Jilun nu geus hasil nepi ka tukangeun karaton. Maranihanan hayang manggihan nyinining mun kapanggih rek dipaling rek dibawa ka lembur. Kitu maksudna ngancan hasil manggihanan. Sabada udar idar bari susulumputan Bah Jilun jeung ading ngarasa capek. Tuluy eureun hanapeun tangkal anu ngarungunuh. Yuh jeung Buni moal babari kapanggih ku batur. Bah Jilun katara rada sepa ading bangun capek. Lantaran tas lumampah bari diudag-udag ku kasieun bisi aya nu manggihan ka manehanana. Bah, lu kumaha mun geus ieu bah geuning hese nya hayang asup ka karaton teh nya. Sok di mana rinuna putrinya? Ceuk ading ngaharewos. Tunggal ngomong teu wani tarik bisi aya nu manggihan. Tuh ding. Abah ge bingung ge teh. Lamun aya karaton pasti aya kabutren. Da beda deui jeung alam urang atuh. Da kulantaran kitu mun bisa mah kudu neangan kabutren urang teh. Pasti di dinya cicing nya nining. Da meureun di dieu teh putri manehna tah. Tah di dieu putri manehna teh. Moal dituna di tempat nu lalangona da putri manehna di dieu teh mun kitu ading. Heuh. Bah Jilun jiga nu ngarasa yakin. Mun gregeteun para mitra kulantaran nining bet-betah di dinya. Tapi kahartieun ku ading ge da kaaya di dinya beda jeung alam manusia. Yakin kasebutna karajaan da geuning Arjuna ge ngaku anak raja. Kumaha atuh mun urang ka ditu bah? Ka mana ding? Nya ka kabutren urang nyangan ini. Kudu jangan heula atuh da canyaho. Nanu mana ari kabutren lantaran lamun nanyakeun ka urang dieu mah sarua we jeung nyampurkeun paneungeul atuh. Iwak nang tangsu jen euy. Ceuk Bah Jilun bari melong kana benteng karaton. Nu teu pati luhur ceuk manehna mah mun ditaekan teh gampang. Kumaha atuh neangan-neangannya? Tak buru-buru kapanggih bisi urang ngalapar manten. Mun geus lapar moal aya tanaga mangkaning rek ngadahar naon di tempat nu kieu patut. Geuning teu nempo warung, ceuk ading bari luak lieu. Maksudna rek neangan nu ngawarung tapi eueuh. Oh, najan aya warung ge da moal aya gunana ding. Da teu mokel duit namun urang usaha deui we. Urang maluru kabutren teh. Kumaha carana bada geus capek kuring mah? Babari. Maneh naik kana tangkal ieu ye tuh. Terus sing luhur da moal naon-naon lamun geus aya di luhur awaskeun ka jero benteng. Nah aya naon di dinya? Mun yakin aya nu aneh buru-buru turun urang badami. Alah, bener nya bah. Lah, keun kuring nu naekna daguan di dinya. Ceuk ading para mitra. Haget naker. Harita teh tuluy nangtung. Sartangan satareke naik kana tangkal. Bah Jilun diawaskeun kalayan ati-ati bari nalingakeun ka sabudeureun eta tempat bisi aya nu nyampeurkeun. Ari ading sanggeus aya di luhur teh terus nempo ka jero benteng. Ka jero benteng karaton breh nempo rupa-rupa wawangunan nu sing sarwa endah, aya taman, aya balong leutik, aya saung leutik anu eusinangan bangku wungkul, aya kanang sasato anu aralus jeung diukir. Aya jalan menibut bat horeng nu ditempo ku ading bener-bener karaton nu dicicingan ku Arjuna sakulawarga malah nyinining di dinya ayana. Beneran ye tangtu nyinining teh di dinya ayana tah. Tapi ka mana ayeuna nya? Nah geuning teh isieun pisan. Keun arti daguan sakedeung sugana anu ngulampreng. Gerentes hate ading. Bari palahak polohok nitenan kaayaan di jero benteng menitu sirikna unggal pojok di titenan bisi aya nu teu katempo. Bah Jilun keseleun ngadagoan tapi rek ngageroan teu wani da bisi geruh. Tuluy tangkal dioyagkeun lalaunan tapi teu oyag da puguh tangkal gedenaker. Ding, buru-buru turun euy. Bah Jilun kapaksa ngomong semua ngaharewos. Tapi teu burung tarik ku ading kadenge. Tuluy ngareret ka handap breh aya Bah Jilun keur gugupai nitah turun. Kalayan teu loba catur tuluy ading turun lalaunan teu dida geus aya di handap. Kumaha ding? Aya naon euy di jero karaton teh euy?
Di jero benteng heuh. Anya aya karaton? Bener bah, lain di jero karaton aya benteng, di jero benteng aya karaton. Pokona mah karaton di jero meni agreng jeung matak betah bah. Hanya kali teu katempo aya jalma. Komo nyening mah teh di mana nya? Jawab Ading bari nunjuk ka jeroan benteng tapi ngomongna laun. Wah, kabeneran euy. Kumaha tuh mun geus kieu nya? Bingung abah ieu bising beak manten waktu. Makanya geus karasa capek ya. Cek Bah Jilun bangun seungah. Tapi geus teu sabar hayang geura tepung jeung nyinining hayang geura mawa balik ka lembur. Cuma tuh naik ka luhur. Ayeuna giliran abah awaskeun ka jero, sugan mah ka taman anu bijil. Da tadi mah jempling pisan. Oh, tapi abah mah teu pati bisa naik, lik. Sok lapar. Mun Ading naik duet lah, wayahna cabe-cabe moisan mah. Bah Jilun kalah ka Malik marenta. Da manehna mah teu pati bisaeun naik ka luhur teh Paramitra. Hog lah nganamun hasil ulah liciknya bah. Wah, moal licik abah mah sing percaya we atuh ka abah. Jeung geura naik ka ditu, awaskeun sing apik. Sugan we nyinining ka parangan bijil. Sabamun aya taman deukeut ka kaputren geura pastina teh. Cek Bah Jilun gede harapan. Ari Ading teu ngomong deui kalacat naik meningan satarekel jiga monyet. Teu kungsi lila geus aya di luhur harita teh Paramitra. Diuk dina dahan ari panon melong ka jero benteng nalingakeun kaayaan di dinya. Lumayan rada lila ngadaguanana da sukuna karasa cangkeu, tapi tetep sabar ngadaguan susuganan aya nu bijil ka taman. Bah Jilun ge sabar dihandap. Manehna ngalamun bari nyawang nyinining nu keur aya di karaton siluman. Aya we lalakon kakara aing nyampi ka kieu. Kumaha mun aing teh nyaho jalan ka lemurnya. Tapi di paparah piraku magerek nyasa bisa gak lupa. Da moal hese kabur di nagara kieu mah. Aing lain sakali kalangsu ka nagara siluman teh. Geus bisa balik pan aing teh. Tapi kumaha ngarebut nyinining ye jeung di ka mana di aki antrinya. Ceuk Bah Jilun dina hatena. Kituna bari melong kana benteng karaton bari mapantes di jerona. Joro joy aya niat lamun di jero guha geus puguh aya nyinining, Bah Jilun boga pikiran rek asup ka jeroeun benteng, rek naik kana benteng nu teu pati luhur.
Ari ading para mitra harita curinghak. Lantaran nempo dua awewe nu datang ka taman, panon ading mening teu ngiceup-ngiceup bakat wayang sidi. Horeng nu asup ka taman teh eman. Gek saurang diuk dina bangku nu saurang balik deui kana babangunan. Tapi tekung silila geus jebul datang dibarengan ku hiji putri nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Pakaian hurung ngempur cahayaan di payungan ku eman. Ading colohok sabab apal kana rupa jeung dedegan. Najan ginding 1000 ginding moal samar, eta yakin nyinining nu geus lila aya di dinya. Tah geuning. Biji lain mah putri teh. Wah, moal gagal pasti ieu nyinining kabogoh aing. Sabab lain 1 tahun 2 tahun babarengan jeung manehna teh. Aing moal samar, bagja aing bener-bener aing mah manggih nyinining nu sanyana. Moal katipu ku wayang, moal katipu ku Arjuna. Ieu geuning cicingna teh. Terus jadi putri karaton aing namanya. Tapi jadi putri gini gara-gara siluman di aing anger we mojang desa. Tetapi anak mangkuri pipo panjirkaneun aing. Tidak bocah ku aing. Ading ngupat dina hatena tuluy mureleng kanyi putri. Nu memang bener eta teh nyinining manehna ngahajani is di taman sabada ngariung di tengah karaton jeung para menak. Ngan ayeuna mah teu dibarengan ku Arjuna. Ngan ukur dibarengan ku umban tiluan. Malah nu tiluan ku nyinining dititah init lantaran hayang niis bari ngabeberaha teh. Hayang jongjon mikiran kaayaan di dinya lantaran sabada kadatangan ku Aki Antri. Hate nyinining jadi ngait kalemur inget ka inung bapana. Tapi teu bisa naon-naon teu beda jeung manuk dina kurung nu bisa ngider ukur sawangan. Sanggeus dititah arinit eman kabeh ningalkeun putri. Ngan kari sorangan ayeuna mah nyinining diuk dina bangku handapeun tangkal kanana. Nuker kembangan, katempona bangun tumaninah jeung lugina. Padahal hate nyinining asa rajet kawas meunang ngajajawet. Lakadalah bagja aing ye. Nyinining pada ningalkeun dipaling sia ku aing. Moal teu diengkekeun deui lah. Ceuk ading teu boleh nalingakeun tina tangkal kai. Sanggeus boga pikiran kitu sorosod turun bangun rusuh. Meniteu sirikna ngagajleung ka handap pekat ku hayang ganclang. Gancang. Jelig nicak lemah napas ngahega kawas nu capek pisan. Bajilun dereuwaseun sok sieun aya bahaya ti pihak musuh korejat nangtung tuluy singkil kawas rek lumpat. Is, teu ka mana bah? Cicing urang badami. Aya naon dik? Hah? Aya naon di jero bejek ha? Ceuk Bajilun mening haegak. Hatena jadi teu puguh rasa reuwas kabina-bina. Nyinining bijil di karaton, ayeuna keur aya niis di taman sorangan. Para eman arasup deui. Aku lantaran kitu ulah micieun kasempatan urang paling. Jalan naik kana benteng kumaha satuju? Beres tah. Satuju pisan abah mah. Namun urang jalankeun. Ceuk Bajilun bari ngacungkeun jempol. Manehna bungah nu taya papadana sabab manehna geus ngalamun rek naik kana benteng. Ini bagian abah nu naik kana benteng kuring ada gua di luar. Engke pangku nyinining ku kuring di tampanan ti luar. Ceuk ading ngatur siasat. Marentah ka Bajilun nu diparentah mikir heula sakedeung. Lantaran rada seungah tapi kulantaran rumah sakurang pagawe. Kurang pagawe maksudna ku eueuh batur kapaksa nyanggupan kana kahayang ading. Heuh, nya abah sanggup luncat ka jero benteng. Hayulah ieu urang jalankeun. Sabab geus boga rencana abah ge kitu tah. Bajilun geus singkil. Manehna sanggup naik kana benteng nu teu pati luhur moal hese naekna. Geus kitu mah teu loba catur nyinining bisa asup ka jero kaputren. Bisi hese deui newa. Oke lepatnya. Teu loba catur dan nyinining bisi asup deui ka jero kaputren bisi hese deui newa. Duanana laleumpang bangun rusuh muru benteng. Tuluy geus terpi kalayan lancar reg areureun deukeut benteng. Bajilun tangah naksir luhurna benteng jigana masa kali ngahontal ge tepi. Kumaha carana ding? Ajak ku jalan lemes cawa baksa we. Bajilun ngaharewos heula bari singkil. Manehna can ngarasa teteg hatena. Harewosan heula ngan kade ulah datang tukangeun bisi ngejerit. Tuluy hade datangan ti hareupna bari bere isyarat sangkan jempe. Tuluy olo ajak ini lamun teu daek ka karapaksa pakem bae pahamna kitu. Beres dah. Sok sakit-sakit keur nampanana abah rek naik. Bajilun tuluy ngagajrung. Kap dua leungeun muntang kana gawir. Gawir benteng gurawil celak Bajilun diuk dina benteng. Dibangun babari naker. Naekan benteng teh memeh turun luak liuk heula, tetela sepi taya nu sejen.
Didinya ngan aya nyinining gungkul atuh meninggal lenyap hate Bahjilun. Silem luncat ka jeroen benteng ku ading geus katempo. Geus teu katempongan ukur sawaka-sawang dina ciptaan. Manehna taki-taki pikeun narima nyinining mun geus kacerak ku Bahjilun. Gawe sing hasil ulah kanyawan ku pribumi. Ceuk gerentes hate ading bari tetep tatan-tatan malah matangah. Hari Bahjilun harita teh buru-buru ngetayep ngadeuketan nyinining. Kabeneran katempoeun pisan ku nyinining nu harita olohok bengong lantaran teu nyana bakal kadatangan ku Bahjilun. Atuh kasima manehna teh teu bisa nyarita kajabati mencerong ka Bahjilun nu beuki deukeut. Sarog Bahjilun ka hareup, nyinining brekdak bu maksudna mangarah buli. Sieun katempoeun ku para eman. Ulah bubuk ieu abah. Ngaja datang ka dieu rek mapageun. Ulah baha ka abahnya. Ieu urang balik ka lembur geulis. Iwar aya jang ading ada guaan buru-buru bisa aya lu para eman manden. Cek Bahjilun bari luak liu. Da jantung ratug kesang meni ngucur saluar awak. Cik abah ti lemur Cibonteng. Kumaha kaburna bah? Cek nyinining jiga nu cangcaya kene. Teu pati sidik ka Bahjilun. Teu lepat nyai Bahjilun ieu teh sobat tuang rama. Asal di lemur Cibonteng. Malah ka dieu teh sareng aki antri nanging ulah wakaseureut taros hayu urang rucat kana benteng. Di luar geus aya gijang ading nu rek nyangapna. Nam nyai ulah galmur. Ceuk Bahjilun setengah maksa. Kepleng nyinining dicekel nyinining can pak aparat mikir. Hate kalah kata gibur tapi regeyeng ku Bahjilun. Dipangku harita keneh para mitra tuluy dibawa lumpat ka deukeut benteng. Nyinining ngarongheap bakat kureuwas tapi aneh teu ngajeri. Teu nolak ka Bahjilun lantaran pipikiran memang keur inget ka lembur. Keur hayang balik ka indungna, puguh we asa mobok manggih gorowong, aya jalan komo meunta. Para mitra kaum dangu, barang geus tepi kana benteng, nyinining dijungjungkeun sinadiu kana benteng. Nyinining nurut ngan hatena jadi deg-degan sieun aya nu nyusul. Kalacat Bahjilun unggah clek diuk dina benteng. Ret kahandap menyampak ading geus ranggah rek nampanan. Beres bah, sok buru-buru turunkeun. Ading ieu akang ieu. Sok urang balik, bisa aya nu manten punggawa kerajaan. Ceuk ading ngabebereg. Rada gugup Bahjilun kep awak nyinining dicekel tuluy diturunkeun lalaunan. Ku ading disanggap koleweng kep celek lincak lemah nyinining salamet. Ngan beungeut pias rada reuwas. Rarasaan asa dina pangimpian. Sabab tadi keur ngalamun hayang kabur kari-karibet aya nu mapageun puguh we jadi kasima. Beli Bahjilun nincak lemah manehna ngajeleng bakat ku hayang gancang, bising kaburu aya musuh. Geus kitu ngusap kesang nu ngucur dina awakna, tuluy ngusap beungeut pok nyarita. Abah capek ka bina-bina ding. Aduh, awak leuleus. Tanaga hampir sapat ding. Sok si Nyai Ganong, yuk urang balik. Jalanna ka urut tadi. Nah mah tuh badannya kudu buru-buru balik. Ading teu miceun waktu. Ragenyeng nyinining dipangku, teu digandong dah hese kapaksa dipangku sinamuntang kana punu. Nyinining jadi nurut manehna ngahep-hep. Siga nu pasrah, teu barontak atawa nolak komo ari jajeritan mah menta tulung. Kalayan teu loba catur duanana pating keteyep leumpang bari dongko. Tuluy maju ngetan mapai sisi benteng rek muru kanu buni sangkan ulah kapanggih ku musuh. Kabeneran aman teu aya nu nyahung. Beras kasolokan anu saatea uruti heula basa moncor tina pagar hirup. Gorobas Bahjilun nyuaikeun peringgandani tuluy moncor. Geus kitu nangtung bari luak lieu. Langsung ding aman euy, siap buru-buru. Bahjilun marentah. Belos ading ge moncor bari tetep mangku nyinining. Terus leumpang deui rusuh naker ayeuna mah mapai sisi jalan nu sepi. Maksudna rek leumpang ngaliwatan jalan basa dina kareta teh. Sabalamun teu kanyeunna deui bisi nyasab maklum can apal kana kaayaan di nagara eta. Beuki lila beuki jauh alun-alun geus kaliwat karaton beuki leutik katempona tananging geus anggang. Bahjilun jeung ading bungaheun lantaran salila leumpang teh teu aya nu papanggih teu papanggihan. Tungtungna reg ading eureun nyinining ge diecageun heula. Heula bah kuring canggeul ceuk ading bari ngahega. Gandong atuh ngalah babari jeung ulah canggul teuing lah. Sok ulah canggul teuing mah ulah canggul teuing pokona mah. Ceuk Bahjilun mere usul. Ading teu nurut sabab nyinining make samping hese mun digandong. Moal bae lakeun bae dipangku we. Sok nya urang niteuy.
Leungeun kudu muntang kana punuk akangnya ngara teu cagel deing mayangna. Nah, Kang. Nyinining nurut. Ading atau hendak itu kahayangna. Anorok aya Bah Jilun mah baeud Paramitra. Siri ka ading nu mamangku mojang. Tapi manehna teu bisa naon-naon sabab tanaga suda moal kuat mangku mojang. Cina leumpang lah tuh ding. Cek Bah Jilun sirikeun. Kasusul atuh ku musuh leumpang di Bah. Ading miheulaan bari mangku nyinining atuh teu ngomong deui Bah Jilun teh. Kapak sangi celik pandeuri bari sakapeung ngalieur ka tukang. Sakapeung meureud deui kabita. Nempo bitis nyinining nu kokole nyayan samping rada nyingsat dipayang ku ading. Jadol. Ngabibita sia. Cek hate Bah Jilun bari kumerot neureuyan cidu. Tuluy ngabarieur ari ading majongjon leumpang leungeun nyinining muntang kana punukna. Uguh we nikmat cangkeul meuisan mah ngawayahnakeun da kaupahan ku nikmat mangsa mangku anu geulis teh. Nu lumampah beuki lila beuki jauh malah geus ninggalkeun kota. Akhirna mapae jalan lempeng nu keusik wungkul. Kaya jukut anu jadi tungtungna serog ka hiji tempat. Kaayaan di dinya jadi remeng-remeng teu pati caang. Hate ading mimiti lalewang jeung keueung, malah Bah Jilun ge sarua ngarasa keueung lantaran kaayaan kalah ka beuki poe. Ari kalembur jauh nagara siluman geus kaliwat. Reg ading eureun heula terus luak liuk tapi nyinining masih keneh dipangku. Kawas nu embung lesot bisi direbut ku Bah Jilun nu kabita. Nah make eureun ding. Hayo duluykeun atuh bisi musuh nyusul manden. Cilaka mun aya musuh, urang bisa katewak ke. Bah Jilun jiga nu hariwangeun. Tuluy melong ka nyinining nu dipangku keneh. Ulah baheula jalan asa teu puguh yeuh. Cing kitu deui basa mimiti diliwatan ku kareta teh loba mana Bah? Tuh harita teh kareta ngapung. Tuh teu napa kana lemah. Nah, tapi mimiti dapak nama ieu loba mana nya? Kudu ka mana urang ge sorangeun ye bingung ye. Ading luak liuk Paramitra harita teh leungiteun tapa. Tuh ing atuh ka mana nya? Teh mikir ading. Bah Jilun kacida bingungna. Lantaran kakara karasa ayeuna jalan teh asa buntu da puguh teu nyaho ka mana kaayaan di dinya jeung sarerea sarerea jempe lila-lila mah nyinining diecagkeun ku ading gawena ngahep-hep jiga nu kasihna. Kaayaan beuki mata ketir Paramitra lantaran tina remeng-remeng teh jadi poek pisan. Bah Jilun jeung ading kacida bingungna lantaran teu nyaho jalan ping pibalikeun. Teu apal kana kaayaan di dinya mangkaning kalah ka poek. Atuh puguh beuki bingung we samar polah jeung samar rampa gawena nganculang kieu. Ding. Kumaha nya euy? Nah, geuning kaya poek euy. Kudu ka mana ini teh ka mana jalan ka lembur ya? Beuh. Cilaka gede. Teu bisa balik mun kaya kieu mah moal laksana cida-cida teh. Cek Bah Jilun bangun gugup. Panon rarat reret nempoan sabudeureun eta tempat. Tapi nu katempo iwati poek nu cakeut reuk hideung. Ulah gugup Bah lantaran mun gugup matak cilaka ku pola sorangan jeung matak gapla. Anu mah diuke heula sing tenang, urang badamiu bener jeung waspada. Keun bae da wajar sabab ti mimiti ge geus loba kajadian aneh. Nah make kudu reuwas-reuwas. Tenang we Bah. Oh tenang sieun puguh nu aya boro-boro bisa tenang ding. Tembal Bah Jilun bari tetep luak lieu. Ading jempe gep kana leungeun nyinining tuluy ditungtun diajak diuk. Gek duanana diuk kalayan tenang nyinining ngahep-hep siga nu sieun. Teu daek cacarita ari ading ngahuleng mikiran pilampaheun uteukna muter neangan akal. Ari Bah Jilun Paramitra teu daek cicing gawenangan lajag-lejeg bae. Harita teh Paramitra bari luak liuk. Kawas nu hayang meunang jalan susuganan aya nu katempo ku manehna tapi lebeng teu aya naon-naon iwati hideungna poe. Waduh, kudu kumaha ye buah-buah baka. Wah, moal bisa balik ka lembur ding. Aduh, aya bagja teu daulat ye sisit kada. Rajeun teh hasil ngarebut nyinining, teu bisa balik. Kudu kumaha nya? Bah Jilun ngomong sorangan tuluy ngareret ka ading. Bereh katempo ngelemeng nu ngajentul duaan ading jeung nyinining pahareup-hareup bari ngaharuleng. Tungtungna Bah Jilun nurutan diuk bangun lungse jajantung ratu. Moal aya gunana ku kulutus ge Bah, kaayaan teh geus kieu. Urang kudu ditarimakeun kalayan sadar jeung tenang. Sabab urang teh memang keur aya di nagara batur ieu teh lain di alam manusia. Urang geus nyaho yen di dieu teh loba nu aneh. Asana mah teu kudu gugup, tenang we baheula.
cek ading bari teweleh ngaboberaha teh baturna. Padahal hate sorangan age tagiwur bakat ku kabur. Melang jeung hariwang sok sieun teu bisa balik deui lantaran geus yakin jalan teh buntu. Loh bener ding. Abah teh rumasa kurang wiwaha. Tapi kudu kumaha lamun geus kieu ye? Naon kudu dipilampa ku urang ye? Sabab najan riweuh jeung susah teh tetep we kudu bisa balik ka lembur bari mawa nyinining. Pagawean urang geus hasil setengahna ngan kali balik. Ceuk Bah Jilun rada nyarita tenang meusan. Asa regreg ngadenge ading nu gede hate manehna ge jadi kabawa ludeung. Keke baheula tenangnya urang nanya ka nyininingnya. Susuganan geus aya pangalaman di dieu suga nyaho kana naon teh seluk-beluk di nagara siluman. Cik nyai akang bere keterangan nu pasti. Nah kudu ka mana lamun geus kieu ye? Kamana jalan ka lembur urang ye? Suga nyai mah geus apal. Geus lila aya di dieu ceuk ading bari nyakaleungeun nyining. Teu dilesotkeun da sieun leungit jep-jempe nu dua anu ngujawaban. Ari nyining ngahulang mikir nginget-nginget nu kungsi karanapan ku manehna, tapi tetep poek teu aya pisan ilham naon-naon. Duka tukang ading abdi ge bingung. Malah abdi teh langkung teu bingung, da rarasaan ge asa teu puguh. Aya di mana atuh urang teh nya? Geus tepi ka lembur atawa acan poek-poek teuing. Nyining kalah malik nanya. Jelas namahan bingung pikeun Bah Jilun namahan susah keur sararea. Sabab beuki yakin yen pikiran nyining can teteg pisan. Siga nu selang-seling keneh teu pati sadar kana kaayaan nu sanyana. Beuh. Ya ka atuh riweuh mun kieu mah ye. Urang teh masih keneh aya di perjalanan antara nagara siluman jeung nagara manusia. Tapi akang teh nyaho ka jalan balik ye. Tinggi di dieu ngadak-ngadak poek, jalan buntu saang leungit. Harapan pareum timbul kabingung, teh malah ading jiga nu mimiti beak harapan. Mata kreuwas pikeun Bah Jilun nu tadina geus teger teh lelenyapan deui harapan kalabur ninggalkeun manehanana. Kumaha atuh nya Kang bade ka mana salajengna? Nyining nanya deui. Manehna bingung kudua ku tilu jeung hatena rada jadi lelenyapan. Ka nyai ke ulah urang mikir nu leuwih apik na kumaha nya? Jawab ading bari ngusap tarang. Jep-jempe atuh beuki karasati iseunana. Da puguh teu kadenge jangkrik-jangkrik acan, teu aya angin. Teu aya gaang jiga teu aya kahirupan estu kosong molongpong asa di alam impian. Nu hese kahontalna ku akal. Ari Bah Jilun ngaheruk mikiran nasibna, hatena mimiti meotan deui. Kasieun jeung kahariwang ngagedean. Rei, sieun sarta bulu punuk maruringkak, jajantung ratu belir tutunggulan. Hate sesebelakan teu katahan pipikiran goreng ngagigila dina sawangan. Kacipta lamun aya kitu lamun aya kieu. Kabeh matak pikasieun. Pikagilaeun matak ripuh jeung cilaka atawa binasa. Tungtungna Bah Jilun ngagibri. Sieun ku lamunan sorangan geus poho ka kakalotan. Jiwana dikawasa ku rasa sieun. Malah muncaang bakal kanyahoan beungeut Bah Jilun pias siga mayit kesang tiis nyorolok masihan awak. Beda deui jeung ading para mitra najan bingung ge teh singgah. Jeung singgah oge manehna mah masih keneh ngagunakeun akal jeung pikiran. Teu gugup deui mikiran anu lain-lain, uteukna muter neangan akal hatena manteng kanu maha kawasa. Sarta inget ka indung bapa, inget ka aki antri jeung kolot-kolot nu mangkuk di lembur. Kulantaran kitu hate ading jadi teger deui, tuluy ngusap beungeut ngarahuh pok nyarita ka Bah Jilun. Bah, urang teh kudu sieun tawa salempang jiga mah ieu teh peuting keneh sababasa ini Cilembur Cibonteng teh nya. Urang teh pan keur dina kaayaan peuting entah kulantaran kitu urang aya keneh harapan ye. Poting geus beurang ngomong di jalaneun. Geus ayeuna mah cicing heula di dieu urang ngadaguan beurang di dieu. Kitu ceuk usul ading omongan nyerep kana hate Bah Jilun. Kaharti jeung asa bener kadengena. Bener ding. Nama urang daguan nepi ka isuk lah. Sugan we geus beurang caang ieu. Katempo bijalaneun. Temalna bangun daria hatena beuki teger. Ngan ciptaan beuki teu puguh. Inget kanu lain-lain. Da nya kitu geus ulah bingung-bingung da urang teh lalaki. Jeung di teh kahayang urang da bongan kumaha wani ngajorag ka dieu. Bari teu boga kabisa, urang mah ukur nganalkeun ka wani jeung nafsu. Teu make perhitungan nu asa. Tadi dieu untungna bah. Urang jadi tambah luang ye. Namahan pangalaman jaga mah ulah kitulah kalakuan teh.
Urang kudu bisa ngukur kakujur nimang-nimang kana awak. Sagala rupa kudu dipikir nu asak. Ngadah teu cilaka ku pola sorangan, kawan wungkul mah teu cukup atuh. Kudu dibarengan ku akal jeung kabisa nu cukup, tak kitu kaharti ku kuringan. Kumaha kira-kirana ceuk Abah? Nah bener aduh jeung Abah ge bener pisan ku Abah ge kaharti. Ieu kajadian teh hasil dina pagawean urang nu gagabah. Keun Abah rek sabar lah, moal gugup jeung aral. Tema Bah Jilun beuki tegas. Manehna ngarumasakeun salah. Lantaran memang bener niatna ngan dibekelan ku kawani jeung nafsu, teu aya bekel kabisa atawa kanyaho. Geus kitu ayeuna malah wah, urang ngadaguan beurang sugan datang, jep kabeh jarempe. Kaayaan tamah ti iseun teu aya pisan nu kadenge, sedengkeun nu didiukan teh teu aya jukut-jukut acan, kabeh ge keusik anu ngampar satungtung deuleu. Tigana teh sakuriling bungking poek meuni meredong, langit asa leungit. Boro-boro aya bentang poek mongkleng buta rajin, bir poek na hate ading anu bingung. Waktos na seep di para mitra, deh ya.